Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina satiap aktivitas anu nuju masakna, nu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Dina wanci tangange atawa tengah peuting aya dua jalma pating juringkang leumpangna sasalingkeran aya lian eta teh si Behom jeung si Otang nu boga karep arek ngiwat Nyi Mimi. Duanana laleumpang mapai jalan pakebonan anu engke brasna kalemur nagrak cacap jalan pakebonan anjog ka sisi lemur. Si Behom jeung si Otang luak liuk nengetan kayaan didinya. Sanggeus dirasa eueuh nu matak nyurigakeun mah duanana pating keteyep laleumpang deui. Euleut sawatara waktu si Behom jeung si Otang geus nepi ka pipir imah Ambu Esin anu meredong poe. Duanana pating harewos keur nyieun rarancang pikeun ngiwat Nyi Mimi. Ari Kunti Caci apaleun pisan lamun aya dua jalma nu kadinya teh. Panon Kunti Caci nelek-nelek ka si Behom jeung ka si Otang. Najan dina kayaan peuting panon Kunti Caci kacida awasna. Kunti Caci terus bae ningalikeun kanu duaan. Ceulina rancung ngadedengekeun omongan si Behom jeung si Otang. Jadi kumaha oi? Nah langsung didobrak panto imahna atau kumaha teh? Cek si Behom ngomong nah harewosan ka si Otang. Ontong atuh kuriak nyaring urang lemur. Mun bisa mah tulak pantona urang cokel. Tembal si Otang sarua ngaharewos. Mangke lamun geus muka pantona gancang ka kamar Nyi Mimi. Saterusna mah bekem we sungutna. Langsung panggul bawa ke pasir anu tadi. Pokna si Behom nyidekeun. Sakabeh omongan si Behom jeung si Otang kadengieun pisan ku Kunti Caci sok sanajan anu duaan ukur haharewosan. Tetela eta dua manusia teh arek nyiwat ka Kanjeng Ratu. Dasar manusia belegu kumaha wani sia ka Kanjeng Ratu. Awas ku aing diwaras ya. Kitu gerendengna Kunti Caci. Anu duaan carengkat lalaunan leumpang ngadeuketan ka lebah panto. Kunti Caci geus eueuh tina tangkal buahna manehna geus ngarobah wujudna jadi tangtungan Nyi Mimi. Barang si Behom rek nyokel panto manehna ngaranjuk
sabab atrapisan katingali ku manehna. Lamun aya jalma keur ngungkug leumpang kalebah dinya, si behom gancang metot leungeunna si Otang sangkan nguliwet ka pipir. Nu leumpang beuki deukeut, nu akhirna mah ngarandeg lebah panto imah. Ari si behom jeung si Otang caruring hak, sidik pisan eta teh nyimimi. Puguh bae asa mobok manggih gorowong, nugar cadas manggih emas. Dina gerakan anu kacida gancangna, si behom nungkup sungut nyimimi, durug-dug di bawah lumpat, bari mangku awak nyimimi. Si Otang ge gentak lumpat nuturkeun ka si behom. Ari Kunti cacih nu nyamur jadi nyimimi, ukur ngahenen teu ieu teu terjelan. Heuleut sawatara waktu, si behom jeung si Otang geus nepi ka pasir. Awak nyimimi gancang diecageun, bari haruha hareho awahing ku cape, si behom pok nyarita. Lamun nyai hayang salamet, wayahna kudu nurut ka kuring. Percuma minta tulung ku gorowokan oge, moal aya nu ngadengeun. Ceuk si behom panonna nyidik-nyidik ka nyimimi mamalihan anu gademol teh. Mun Kang, abdi mah sejat pamut bae. Temal Kunti cacih bari tungkul. Si Otang sarua keur nyidik-nyidik ka nyimimi, hatena pating sareblak ningali kana awak nyimimi anu gumuleng teh. Alus pisan nyai, ade pisan pamadegan teh. Ku aang oge da moal disiksa, angguran mah arek disenangkeun. Ceuk si behom deui sorana geus mimiti haros-hos perbawa birahi nu geus minuhan sirahna. Si Otang tangka jebi ngadenge caritaan si behom anu nyebut dirina aang teh. Manehna ge sarua kabitaeun ku nyimimi, tapi dadalah di kumaha geus heula kecap lamun nyimimi bagian si behom. Si behom teu nolih ka baturna, regeyeng awak nyimimi di pangku ngajauhan tidinya. Si Otang ukur nuturkeun ku paneuteup ningali baturna keur mangku nyimimi. Manehna ukur ngusapan sirahna, aya rasa handeueul teu milih nyimimi. Kebat lampahna si behom, sanggeus meunang tempat anu merenah, awak nyimimi digolerkeun. Paragadal muka calanana, saterusna mah awak nyimimi dihompet. Leungeunna hideng nyingsatkeun samping nyimimi. Bade dikumahakeun abdi teh Kang? Ceuk Kunti cacih bari melong kana beungeut si behom. Nyai arek dibawa ke surga ku aang. Temal si behom sorana geus beuki haros-hos. Surga naon? Awak abdi geuning kalaka ditindihan. Surga maniloka nyai. Marengan si behom rek ngagalentoran ka Kunti cacih. Dumadakan ka ambung bau bangke tangka mabek, atuh puguh bae si behom ungas ingus teu kuateun ngangse bau bangke nu matak ngurel kana beuteung. Ret ka nyimimi, gebeg si behom teu sirikna ngagurubug, sabab ningali nyimimi jadi makhluk pikasieun. Matana polotot kawas rek locot, irungna ponghek, eta makhluk keur nyerengeh seuri, nembongkeun huntuna nu paranjang jeung sareukeut. Ingal Kang, canak abdi ka surga. Ceuk Kunti cacih bari nyikikik seuri. Sorana aweuhan mata kukurayeun. Panon si behom tangka bunceli. Awakna ngagibrig awahing ku sieun. Marengan awak si behom ngorejat. Teu kahaja senjata andalan si behom karanggem ku leungeun kenca Kunti cacih. Si behom ngoceak, karasa nyeri nyak serak nyelek kana angeun. Atuh. Kudutna dicepengan. Itu deui Kunti cacih manehna ngagurubug dumeh leungeunna teu kahaja, heuda teu kahaja ngaranna ge nya.
rek muntang tadi nama murid teka aja kalau kang ngarangem bobogaan si Behom Anjing, meni kenyal eta belut buhun. cek Kunti cacih bari ngorejat udang kaciri awakna bibiri gidigan jadi manehna nu malik sieun ari si Behom teu nolih kana nanaon deui berengbeng lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh teu nolih deui kana calanana si Behom lompatna bari gegerewekan minta tulung jaba uulu tudan deui nya ka mana meuni ku balgabe tolong sora si Behom pating saleor di pasir hari si Otang geus kabur manten lumpat ngabecir samangsa kadenge aya nu nyikikik seuri teh setia kawannya buka babaturan pas si Behom kabur Kunti Caci oge sarua mabur tidinya manehna ngarasa reuas dumeh geus ngaranggem belut buhun nu karasana teh geunyal pamiarsa sadayana saking kubaluasna basa euteup dina tangkal buah teh Kunti Cacih teu sirikna ngudupruk meh-mehan murag ti jurali tina tangkal buah Kunti Cacih teu oleh bibiri gidigan ari leungeun kencana diusap-usap kana tangkal buah angin isuk ngahiliwir nyelecep tiis meh parat kana kulit nyulusup kana sumsum balung Ratu Arum keur siduru nying hareupan hau anu ngadadarek teu sirikna didekeman ku sorangan awahing ku ngarasa tiris Nyai, jahit sangu geus asak sigana mah. cek Amu Esin bari mikeun boboko ka Ratu Arum. Ratu Arum teu nemalan, tutup aseupan dibuka, aseupanana dipangku, sanguna dibahekeun kana boboko. Sangu terus bae diakeul ku Amu Esin bari digeberan ku hihit. Sok kadinya tagenkeun katelna, lain ilaing teh arek ngagoreng asin. Ima asin tawes leuwih pungkil tibatan asin peda. Cek Amu Esin deui bari ngasongkeun asin tawes ka Ratu Arum. Sarai kieu asin teh ambu sareng seungit. Temal Ratu Arum, asin tawes dialak ilik hayang nyidikeun. Sanggeus katelnakeun sarta diminyakan, Ratu Arum ngajorojos ngagoreng asin tawes. Asin tawes aya kana limana, naramprak baradag, Ratu Arum ngagorengna teu disakalikeun, tapi ditungtut lantaran katelna leutik. Basa anu saiangan geus asak, ku Ratu Arum diciwitan saeutik, tetela asin tawes teh karasa pungkil, sanggeus rengse popolahna, asin tawes diwadahan kana piring. Ambu asin nih. Saruanya Ambu Esin, Ambu asin. Ambu Esin nelek-nelek kana asin tawes nu ngari 3, dina 5 tinggal 3. Keke, ari asin tawes temurag kana hau kitu nyai. Ingan ngari 3. Cek Ambu Esin bari mencerong ka anakna. Nyita abdi bingung, sigana mah digusur deui ku Kunti. Eta Kunti kesalahan deh. Walon Ratu Arum jongjon ngeduk sangu kana alasna, kop kana asin tawes, nyokot anu panggedena deui nya, kop deui kana sambel jeung lalap rumbah. Ratu Arum ngadekul dahar, teu ngajakan Kamu Esin sumaona ngadaguan Mbah Kune nu can mulang ditampian mah. Nu 2 ditamulan. Nu 3 dicopot pangbadagna aduh ieu rowog deh ari indung bapana Amu Esin jeung Mbah Kune disesakeun nu pangleutikna aduh ampun dasar Amu Esin teu ngomong deui ukur gogodeg ningali polah anakna ari Kunti Caci anu ngadedengekeun caritaan Ratu Arum ukur ngusapan sirahna Kanjeng Ratu mah ukur nempukeun ka uing.
daging kotok leungit pajar ku uing, asin leungit nuduh ka uing, saeutik ka uing, little tummy. Cek bahasa Inggris nama little tummy. Rajeun kamari mere daging kotok, ukur huluna hungkul. Elaan huntu uger, balas ngegelan sungut kotok anu kacida teu asna. Gerendeng kunti caci toleh bibiri gidigan bari leungeun kencana disusut-susut kana tangkal buah. Udah ngegelan eta ning pamatuk ayam. Nyaho teu as pamatuk ayam aja. Aduh, di eta teh ayo we nyusut-nyusut leungeun kenca ampun. Turut nyabak taeun ti peuting teh si behong. Dina wanci sariak layu. Kamu esin aya nu datang nganteran ancak aya kana 10na. Eta jalma ngahaja nganterkeun ancak kadinya katitahan ku Raden Inggi ti Kademangan Cihoe. Surat anu dikirimkeun ku Ratu Arum ka Juragan Danu langsung dikintunkeun ka Raden Inggi ka Cihoe miwarangan jalmi. Ari Raden Inggi sanaos teu ngartoseun kana waleran ti Nyi Mimi ngaraos ka isinan. Wireh daging mundingna liat sareng laukna rarungsep pinuh ku cucu. Teras bae Raden Inggi miwarangan deui ngadamel ancak karencangna kanggo Nyi Mimi. Salian ti ancak 10 Raden Inggi oge nitipkeun di serat kanggo Nyi Mimi. Di imah ambu esin keur ngarariung sa anak bojo samalah mah Nyi Iting oge aya di dinya keur nganjang. Samangsa nu nganteran ancak geus tuluy deui Ratu Arum gancang mukaan ancak. Ari wadah ancak pipitina leuwih badag tibatan ancak anu mimiti. Tetela daging mundingna teh haripu jeung baradag. Kitu deui laukna geus diganti ku lauk gurame. Tah Iting keur ilaing hiji, lamun didahar di laukna bakal dilaan sapotong. Lamun dibawa ka imah kuing moal dikuah kieu. Cek Ratu Arum bari mikeun ancak ka Nyi Iting. Rajeun mere ilaing mah sok ditungtungan kitu Mimi. Keun bae uing merek langsung balik we. Tembal Nyi Iting bari nyokot ancak pamere ti Ratu Arum. Dibere ge untung sia, bae mu mah kadiekeun deui. Cek Ratu Arum bari nyikikik seuri. Nyi Iting gura-giru balik, kasieunaan ancakna dicokot deui ku Ratu Arum. Bakune jeung amu esin dibere ancak hiji sewang ku Ratu Arum, sekitu 10-nya dibere hiji sewang. Brak bae sararea dalahar ancak babarengan. Daging mundingna kacidahipuna mata kalandep kudu ngadaharna. Kitu deui lauk guramena pungkil jeung karasa guranyi. Pasarengse dalaharna ancak sesana gancang bae dibawa ku Ratu Arum ka kamarna. Basa di kamar surat ti Raden Inggi gancang dibuka. Ku Ratu Arum terus bae dibaca. Unina surat Raden Inggi kieu. Katur Nyi Mimi nu geulis. Salam tilam kasono. Sarati Nyai tos katampi sok sanaos eusina asa kirang kahartos. Namung engkang ngaraos bingah wireh Nyai kersa ngabalesan sarati engkang. Perkawis ancak anu daging mundingna lihat sareng laukna rarungsep. Akang nyuhunkeun sihapunten teu taliti. Margi nu popolahna sanes pun akang. Kanggo nebus kalepatan pun engkang tos miwarangan jalmi. Kanggo nyangakeun ancak ka Nyai. Ancak sadayana 10 sakumaha panyungkeun Nyai. Nyi Mimi ka nyaah. Sok sanaos teu acan wakca kedal. Namung salira Nyai tangtos ngartos kana paniatan diri engkang. Kaheman mugia teu gencang ambon sorangan. Katresna singa jadi tug dugi ka waktosna ngalaki rapi. Najan langit jadi kapeurih talaga jadi cimata. Kadeudeuh nyangreud page.
Munding layak di kusuma widadari mandi nganggo sinjang. Mending diri balik ka lemah mun diri tengah jadi bedog kanu lenjang. Upai katresna ti katebihan inggi harjana. Ratu Arum hantem nengetan eusi surat ti Raden Inggi, remen dibaca kadon lieur kana sirahna. Ratu Arum malesan surat Raden Inggi ku pangawasana. Unina surat Ratu Arum kieu, Kahatu Raden Inggi nu pajar kasep. Salam turub kasono, ancak 10 tos katampi. Kunyi iting hiji, ku abah sareng ambu hiji sewang. Restana digenep dicanak ka enggon. Laukna arageng sami sareng tawes abdi. Guranyi samangsa digegel. Daging muningna hipu, sami sareng daging kotok anu ambu. Abdi ngartos kana paniatan engkang, namung cau amonah kirang kalandep. Abdi mah resepna cau tanduk anu ngagebay ngarang kadak. Muni ngobrot si Kusnadi. Kunti Caci jadi owah ku pangirut. Abdi mah janggar maca surat di akang mata lieur kana hulu. Kupahi deui nu langkung tebih nyimimi kuni esin. kitu balesan surat Ratu Arum. Inyana ngarasa leneng maca surat ti Raden Inggi nu antuk nama ngabalasan surat nage saka inget we ka mana badeosna. Surat titilepan deui ku Ratu Arum boga niat rek nitah Kunti Caci nganterkeun surat ka Raden Inggi ka Cihowe peuting engke. Gancangna carita dina wanci indung peuting Ratu Arum keur diuk ngarendeng jeung Kunti Caci dina tangkal buah. Caci, aing mawahakaneun keur sia. Ancak anu dieusi daging muning jeung lauk sia. Cik Ratu Arum bari mikeun ancak ka Kunti Caci. Oh, gitu namanya, inget ka Kunti teh. Belanya dari Ratu Arum. Atur nuhun Kanjeng Ratu. Upami sering nuang daging sareng lauk mah moal peot teuing panginten moal siga Kunti teuing. Tembal Kunti Caci kacida bungahna dibere ancak ku Ratu Arum teh. Har, kapan sia teh Kunti? Hilap Kanjeng Ratu. Raraosan teh abdi teh jalmi. Kunti Caci nyikikik seuri. Tah ieu baju keur sia, meunang mah pantes aing deuleun. Ratu Arum mikeun baju long dress noni Walanda. Mun seug teh mah geus dipake ku Kunti Caci, kacida payusna jeung tangtungan Kunti mah da bodasnya baju Kunti mah. Lantaran kelirna bodas ngagebay panjang. Atur nuhun pisan Kanjeng Ratu. Acuk meni sakieu saena. Bakal nambihan kagelisan kanggo diri abdi. Alhamdulillah tos ratusan tahun janten Kunti nembe ayeuna tiasa gentos raksukan. Kunti Caci kaciri cari nakdakan. Awak hinggu ngerasa kagagas ku kehadiran Ratu Arum. Leung sia teh bisa nyebut alhamdulillah. Hor, kapan abdi teh tos lebet Islam ku Kanjeng Ratu? Aing poho deui Caci. Ratu Arum ngagagak seuri. Tapi keke, kunaon sia teh oleh bibir gidigan jeung eta kokor kenca diusap-usap wae kana tangkal buah. Cek Ratu Arum tumanya ka Kunti Caci. Lantaran Kunti Caci teu weleh bibir gidigan, kaciri oge leungeun kencana diusap-usap terus kana tangkal buah. Salaresna mah wengi kamari jisim abdi teh ngalaman kajantenan anu matak inggihapeun Kanjeng Ratu. Tembal Kunti Caci kawas nu baluas. Kajadian naon? Pok geura caritakeun sia Caci? Pokna Ratu Arum ngarasa penasaran. Kieu salaresna mah Kanjeng Ratu. Kunti Caci nyaritakeun kajadian samangsa kadatangan dua lalaki
nurek ngiwat ka Ratu Arum kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat. Kitu lalakon mah Kanjeng Ratu. Kunti Cacih mungkas caritana. Cacap Kunti Cacih ngalalakon, Ratu Arum ngagagak seuri teu sirikna lelenggakan. Kabina-bina teuing sia teh Cacih, lain udah gusia, waras sakalian tuman, lain saruana kal kamilu kabur sia mah. Teu sanggem Kanjeng Ratu, abdi tos paluas manten. Sok kantenan jalu gejulna, samangsa kapur tengah ngolancingan. Ih, moal teu luar lehor eta belut buhulna. Walon Kunti Cacih deui beuki bibiri gidigan. Pikaseureun wae kalakuan sia mah Cacih. Keun hiji mangsa ku aing urang waratu man. Muhun Kanjeng Ratu, kedah diwarah. Campelak lalaki gejul teh. Umawantun bade ngiwat Kanjeng Ratu. Ayeuna aing rek nitah ka sia Cacih. Nyaeta panganterkeun surat ka Raden Inggi di Cihoe peuting ayeuna. Cik Ratu Arum bari mikeun surat ka Kunti Cacih. Unjuk sumangga Kanjeng Ratu, namung abdi kedah ngaropih wujud pangintennya Kanjeng Ratu. Tembal Kunti Cacih bari nampanan surat ti Ratu Arum. Kumaha siha we Cacih ngan ulah mantak pikasieun. Unjuk sumangga Kanjeng Ratu, abdi ayeuna keneh seja pamit. Kunti Cacih teu baha kana parentah. Langsung bae ngageleber hiber rek ngajugjug ka kademangan Cihoe.